Dak setes bener mereka mobil teh di mah loba dah. Emang aduh ka sabaraha hiji mobil di imah teh? Berak deh ke mobil mah. Teka hitung. Aduh, rupa-rupa beureunya. Rupa-rupa deh ka. Jangan rental ge nginum beureunya. Bisa. Deh ka nongkrong di dia mah. Mang buruan, Mang. Mang. Pameda teh mobil teh. Aya perlu. Ok. Tak kuncina aya di jero. Oke, siap. Ngapain bawa mobil di kebo? No. Lah, ini kah? Mana penyalahan anak itu? Pak Haji, nas isuk-isuk, nas ngelek hayam. Mieta itu. Budak yang daging ayam. Oh, kebenaran dewek candahar mentah ya. Pak Haji, urang botek apa? Nah, sih mah. Mansang teh lawukan. Tuh, dengan nama di jero. Di ke jero. Tah mena ya dek dahar jeung kieu mah. Dah. Tunah tuh. Bener Pak Haji, bener. Wah. Tata hayam ge kan dipoicit nih. Hencan ieu mah. Ieu daging naon ku? Eta mah kayak para belele. Lain dina eta, tuh dina rak asin.